Bang, Amaneh burik tas di mana burik? Kalau di kebon? aing kerenangan manuk, Bang. Ari abang ke mana maju ke kebon? Aing kenangan supa burik. Abang nengan supa, aing gitu melak di kebon. Hante kayak deh tamek neangan we aing masukan aya, masukan manggi di kebon kan. Aing gitu siam melak manuk di kebon neangan manuk segala. Aing mah Bang temelak oge geus meunang di kebon Mang Mimin. Nah, ada kalaka dicarikan ku Mang Mimin teh. Nah, atuh sia malin ala kan. Nah, sieun-sieun teh ku Mang Mimin sia mah. Lain ala kan alus manuk kitu mah. Padahal Bang ku aing cek di ala, ngan ngomong eta si Mang Mimin teh. Plak aing cenah. Alah, manuk naon burik? Manuk dudut Bang anu sorana teh. Ku. Aing cek dicabak cai ngaman teh. Alus anakna oge na. Ada kalanya rek ka aing cai oge. Eta manuk aing cenah menang melak. Ah, sia mah belogog bisa tuh benang di bobodo ku Mang Mimin kan. Manuk mah kan. Oh, taraya nu melak manuk di kebon sia teh. Ah, sia di bobodo ku Mang Mimin sia mah kunyuk. Ajik teuing, berarti Mang Mimin nipu ka aing. Ajik mun geus galain kolot pisan Mang Mimin. Awas ya Mang Mimin mun papanggih ku aing didodet mun asa-asa pokona mah. Ai si burik ka mana nanti ilu ka dia? Apa teh nyebut main bola tadi teh pada yok. Ih, nasi burik ka mana nya biasa mah cik ieu teh sidik sok. Aya. Kinarieun nya ka mana? Yok, bro urang mules beuteng ya miluh lagi sinya katanya. Jik lah kana ngawelu ngabandar mah da modal wae tuh da Bapak si burik kana modal di kamari. Unggal keur ngobrol-ngobrol ngawelu itu si burik mah cek. Yo, lamun ka dieu uang empreng. Kepada yang nyawa. Atuh ari erek ngaliwat mah ulu mawa ieu na. Beas. Mang Dayak, Bajek, sini, nempuh bapak urang. Oh, bapak maneh mah pieu burik. Kaditu cek aing mawa awewe rambutna sakieu tah panjang tah. Panjang heuh bajek. Oh. Coba golis anjir. Coba montok saya. Cek aing oge. Aing. Teh diajak ngaliwat anjir. Perpandai kawin deui sia teh. Awewe. Disingkeun. Ngaliwat. Awewe, sia teh awewe. Nah, kok gitu bapak aing awewe. Rambutna sakieu panjang tah. Si burik. Aya ngaliwat cenah. Orang lain jual bari. Tapi butuh duit gitu. Bang, anjir, motorna alus eueuh Dayak. Menang di mana motor kieu? Menang meuli aing ti Tasik dah. Bejakeun ka bapak maneh. Beuli ieu alus cocok jeung maneh pendek. Anjir, curang we atuh ieu mah. Heeh, beuli ka bapak maneh ngomong. Sabaraha kitu Bang hargana? 3.000. 3.000. Heeh, 3.000 harga 3.000. Nah waninya euy, 3.000 teh. Atuh aing teh jalan ke burangnya. Heeh, Jik. Dagoan sia. Oke, sakeun Bang. Heeh, Jik. Bang, mau beli banyak? Nah bener euy dibeli brik. Ya burik, kapan bapak mah teu boga duit? Kalem pa duit nah, burik mah boga. Bapak mah kana boga nungkul. Ya tuh Bang duitna dibeli ya motorna. Ya. Lain 3.000 perak ket, 3.000 teh hartina teh 3 juta mun ayeuna mah. Wah, wadoyong nipu ka aing. Ai 3.000 mah 3.000 we atuh. Lamun 3 juta 3 juta. Pasain kolot pisan nih kan. Wah, aku pisan sekalian kolot. Apa lah balik we? Acik sia burik ngomong ka aing. Yok, soang nem komen bola. Aing ge entas bieu nempo dina HP tah. Ih, yap, si kaburu ngeusan. Cip, yap. Iya, anjing teh. Eleh Persibna ge kae 2 hiji. Cek teh moy cang caya pisan ka aing. Kalah mas aja ngopi mah, aing loba duit. Aing ge tas di warung, tas ngeuleuh Persib, eleh hiji 2 hiji ai sia. Pan ayeuna jadwalna Persib jeung Arema. Jam 4 aing kaesan kudu yok. Yap. Gon anjing jodoh gue sama anjing. Iya, anjing. Dijekok teh. Yo, bujang. Pan ayeuna teh sarek jam 6 kehead. Sia teh kumaha tuh? Baiknya jadwalna ayeuna mah. Enggeus tah 2 hiji. Cek saha poe Senin. Ngomong anjing 2 hiji gitu sia teh anjing. Wah, anjing aing gara-gara kaesan. Sia teh pernah ka aing anjing.
Ayo nama kudu hati-hati orang di komplek teh ulah ngaliarkeun budak. Keur usik budak biar orang di jalan aja ting aya nu leungit budak nih angan indungna. Heueuh aya nama paur. Kade pokona ngalawan budak leutik. Tah budak ente ke pi. Ulah sok sina uling sisi jalan eta mah. Biar ge aya nu leungit cek aing mah watir aing wayu we balik ka dieu aing gampang. Kalau bapak majikan ngomong HP aing gulusan tah. Punya. Kade budak-budak. Kade budak tah. Ya, yok. Aku dapat kabar ya dari koran pikiran rakyat ya. Ternyata sekarang teh banyak culik yok, culik anak, bukan culik kerang, culik anak yok. Jadi kahade ya guys ya, kasarrea nu boga anak leutik ya. Mun balik sekolah papageun heuh. Mending keneh ngorbankeun sajam 2 jam mah yok, nya manehnya kadu. Pan aing ge bieu teh nguruskeun culik budak sia teh. Ka mana wae antum ka mana? Semargo yok euy. Teangan teh. Yok, semua itu teangan di ditu. Oh, aing tita tadi ngadaguan maneh di dieu aing keur ngopi. Ocik si eta. Acik. Yo, yok. Yo, ulah teh boga dulur yok euy. Dulur di mana sih teh? Yo. Duluran di Kuningan. Reka Jakarta, Sugan ente dua kawauhan. Supaya travel. Yo, ayah di Kuningan mah baturan urang, MRO Blag, Kalista Travel di Kuningan. Kayak ku aing dibikeun merapina ka maneh. Yo, di Kuningan. Aing di Ciamis jauh-jauh sama di Kuningan yo raina oge. Napan aing ge bieu ngomong di Kuningan ken? Mah balik aing mah soak sia mah kelak. Yo. Eta babaturan ente kira-kirana aman teu, nyaman teu? Yo. MRO Blag make mobil lagi, wah paten pokoknya dijamin memuaskan hanya tepat waktu. Di Cikijing, Kuningan, Majalengka, Cirebon, ke Jakarta. Jakarta kan? Dur aing di Kuningan, matak neangat repa, anu orang Kuningan, amun pan aing bieu ge sarua di Kuningan ngomong teh. MRO Blag orang Kuningan cek aing ku aing teh. Siapa? Kuningan mah anjing aing ngomong jeung budak anjing. Lalu anjing tah, ieu teh hayam tah, ieu manuk. Wah, anjing ya Allah, gitu. Kuningan gitu sih teh anjing, dirasa anjing. Tapi eta yok dipapageun teh buka imah. Dipapageun ai dulur manehna di mana gitu di Cikijing Majalengka tah di mana? Acik sia anu budak. Ya, tapi yok eta bisa dijemput teh ka imah. Nya dijemput atuh aya tinggal telepon, halo gitu. MRO Blag, saya jemput gitu, dijemput kayak beguruk sih teh. Anjing mau dirasa sih teh. Ih, anjing.